Sinopsis drama dina hiji poe, Ningsih, Tatang, Asep jeung Mimi keur ngerjakeun tugas babarengan di kelas. Ningsih ngacung-ngacungkeun pandanganna bari api-api mikir. Ningsih geuningan atuh pandangan begituan tidak daripada nyulap wae. Mana kuring teh penyihir, gua tuh kuring mah mikir lain penyulap Tatang. Biasa we atuh Ningsih nyarios mun salah kitu nya. Udah bagus gitu tas hulu. Batu atuh. Iya beratnya, kita tadi tahayu tuh ngajak kuring, rumah kuring we atuh sama dirujit. Tatang, Asep jeung Mimi silih ngareret. Teu pati lila sumping piah lulumpatan bari nyandak sapu injuk. Aya naon atuh piah, aya naon segala kena juri. Soal itu teteh, dia jalan kita di makan. Jadi kuring ngiring lulur makan dasieun. Ari kitu jalan teh mah udah kieu. Henteu ge sih. Nah, pokoknya di luluran. Ah, ya soya tuh, wew. Ningsih ngaledek ka piah, bari ujuk-ujuk hirungkeun teu pagah puguh pedah naon. Ih, aya naon sih? Oh, jadi iya istri nu di teh ojeng sok nyari dalam kuring teh. Halo. Si Bidin ya. Nya bener. Maksudna kan nyari kemana biasa wae pan. Atuh udah zaman jitu mah nyadan. Kenana atuh bidin hewan ka kuring ayo. Geus tong teuing apa, cuma mana mah nyadan dan juli gitu irung teh da. Naon salah si biang Ningsih? Geus tong teuing mileun lah. Atuh hari itu pada pukul mah perlu diaman. Tuh, mana kudu bisa sudi tangan maksudna. Keun bira atuh teh kalucu. Teu lila, datang Midin nu lulumpatan dan nempo piah tiguling. Di ditu nama ek jadi pahlawan kaperangan cenah. Nah, sih pakai kerja sekarang. Nanti si mana bidin kuring teh butuh bantuan mana? Ih, geuningan dia gitu sih. Mana tehnya geus untung itu ngateh teh nu naik atuh keur pisan. Jadi ngatur sih ya pandangan wae karena teh ah. Nah, tuh. Naonnya? Mana tuh cinta. Mirin cina mana teh hewa kopi ah. Nah tuh ayo we dibela ha. Jawab. Nona tuh salah kuring, nama nih kelas sarjana ka kuring. Ya mah teu salah nama nih. Tah, mulai ya. Drama Korea mulai ya. Iji nulah kitu ge rada teh enak lagi bari lagi kuring mah betul-betul anjeun udah sok tulungan. Nah situ ya. Ini mah makanya kerjaan kuring dia makanya mungkin ada dia. Biar mah kitu geuningan bareng dudukkeun di dieu capek we. Teh naon atuh tah? Begitu kita apa tuh on pisan. Cari perhatian ini. Oh. Lah ngarating bukan mah ulah sok-sok. Ih, udah kayak maksud sana tuh. Wah, geus goreng ka urang. Midin ngabantingkeun penghapus anu caket bor, barudak didinya rerewasan. Midin beuki nyaketan piah. Bukan kuring ya. Jualan kan lebih baik sih. Ayo we, egois yang egois. Agar tahu kuring teh sabar beberapa anjeun dan ayo we jadi sing kasar. Beri sabar tidak sagala payokan tapi kuring kumaha nambah santajeun ya. Mimi terus we tirip-tirip eri tiumna Ningsih ngegel biwir. Tatang jeung Asep cengar cengin. Soal besok. Ulah ngadreng ke sakedak deui geura. Enggal atuh mami pisan. Kuring kitu sadar kada buah kanjeun, kuring hapisan kanjeun ya sengaja tuh. Oh my gosh. Ayo Tatang tolong Tatang. Umum teh maksudnya. Boganya oke ala kuring. So sweet. Aku pintarnya. Klarifikasi kumaha ka Bidin? Kumana tuh? Biar gak ada hati tuh, biar gak ada rasanya ke si Widin. Iya, nembal ke geura. Kumaha? Atuh udah gerak. Ngaku we atuh. Nya kuringin yang bisa kami Cie. Asik. Midin asup deui ka kelas bari nyamperkeun piah. Midin. Kumaha Bibi? Pian geus ngakuin mun lobby kaduun rasa ka Midin. Bener Bi. Ih geningan gitu isina tuh. Tapi kumaha? Midin ek nangkep piah bakat hubunganna. Sarempak Ningsih, Tatang, Mimi jeung Asep ngagorowok. Beneran sebagainya kami din. Mohon biar yang kami di Om Nolo juga Semarang. Drama jadi kenyataan. Lu si Pika genit.